Ya, wayah nanya isukan mah aya gawe RT anter. Antur ka anu imah dikontrakeun. Heeh. Ya aku Pak RT manin teu nyaho. Ye, masalah teu nyaho ngan cuman kan aing ngaranna sorangan ka ditu mah besing tetangga teh kumaha gitu pan jeung eueuh mah pan saudarana ieu. Tapi masih kalotor. Nya wayahna tuh Kudu bantuan. atuh. Heeh nya. Jam berapa kira-kira RT? Sore we nya. Sore. Udah isuk-isuk mah ieu mah jam 8 arek minggon heula biasa. Ka desa. Heeh, ka desa. Ya beraku lain kemana mah. Usulkeun Mbak menang-menang naon atuh. Insyaallah lah sugan aya bantuan ti desa nya. Ye. Ya. Itu sih gak Bahaji. Ka dieu. Arek naon eta Bahaji? Nah, tuh ngingkrag gitu. Ya sih nama ka dieu tuh. Eta ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Baji. Aduh. Haji. Si anu ngamuk Baji yo. Duduk Baji lah. Tadi kadangnya si Aju Odang. Oh, Baji keur berang. Tadi yo. Beja, ata duit kurang kamu kumaha duit haji. Cenah mah tadi teh amprok jeung ieu teh. Jadi posisina teh haji teh keur eueuh cenah. Cek manehna, cek haji gitu. Paling kurang kamari tungguan ku urang. Transferkeun duit urang. Jeung komisi weh. Nya eta ku ka imah Bahaji. Ka imah Bahaji teh cenah. Kang, teu ka Bahaji heula. Areueuh cenah kitu. Emang na haji teh mah kita ngomongna. Janjina oke. Pangode ka dieu. Dieu heula tuh ah. Sok, heula. Ari mah Bajina. Ini lamun kira-kira kontrak mah itu masih Odang geus. Begitu naik duit urang itu dibayar. Duit haji. Lain Mbah Haji, lain masalah kadinya. Heuh nuhun pisan ieu nya. Ayeuna ditawaran ku Mbah Haji masalah kitu, tapi kan urang teh erakeun ku umum. Ayeuna imang hidup bayaran ku Mbah Haji. Nah, kita meureun jadi cerita batur eta si RT. Mesti dibeli oge ku Mbah Haji masih ngajedog gana wae di dinya cenah gitu. Tapi orang ngomongna. Si Odangna. Ya gitu onaman Mbah Haji ngan cuman uring teh tadi teh geus ngomong ka Comi. Comi teh tadi teh ka dieu. Aya ulin ka Cembag. Heeh. Daripada imah kosong wae mah Pak RT cenah. Eusian weh cenah kitu. Ieu sebodoh eta mah kumacak kumaha RT we lah. Eta nuhun pisan Mbah Haji nya atas priogana Mbah Haji gitu nya. Nuhun pisan ya Mbah Haji nya. Tapi dah uring teh arek isukan mah rek nempuan heula imah anu arek dikontrak teh anu Comi Anu di Kulon. Ya katanya gitu. Namanya tawaran geus ku Pak Haji. Kita ambil ngontrak mah nya eusian mah itu tadi nama. Itu urusan si Odang mah urusan haji dah duit haji can transfer kan yang sarojing duit haji kan menit imah teh. Baik ai can dibayar mah. Ya. Eta isukan wayana nya. Kita Pak RT. Nyo sore nya. Sore dah RT mah isuk-isuk rek ka minggon heula kaya desa. Ngomong-ngomong aja. Ngeureuh yo. Pagawean. Udah geus puting ongko Baji. Ayo. Ayo Pak RT. Ayo. Mbak ya. Mari ya. Ya. Wayana ieu nya. Isukan mah anter. Pak Haji. Kade poho deui anan. Pak RT. Iya. RT. Itu Pak Haji kuliah. Pak kuliah. Nya. Kayak di jalan pang ngomongkeun nya. Oke diomongkeun lah nya. Ayo. Ayo ce nya.
Ari Pak RT teh jadi henteu ninggalian imah teh narek dipindahan no Omi ning eueuh ka dieu Pak RT teh apa keur minggon kene di desa nyo ka imahna aya eueuh nya Pak RT teh ayeuna geus ieu jam sakieu apa pohon Pak RT nya coba susul lah ka imahna bising pohon Ini udah ngilu dah di desa mulai morogok lah. Kayak ngopi deh. Di biak kopi nage. Beli lah. Beli kemana Pak RT? Beli kopi. Oh. Iya. lingkar rosong kieu kemana Pak RT nanya. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT. Aduh nya. Apa encan balik minggu nanya. Kemana nya Pak RT teh? Aduh. Ongko geus di janjian. Mereka di itu teh ningali imah. Geuning eueuh Pak RT teh. Ma, kernaon? Oh, Ma keur nungguan ieu Pak RT. Arek ningali ieu non ngabersihan imah anu Ma Omih teh ya. Tadi Pak RT tadi tuh dan dek meser kopi. Oh, Pak RT. Apa pohonnya? Teh ongko. Yang sakieu cenah. Anteur ka ditu. Pak RT teh lila moalnya mun ditungguan. Balik heula. Kemun butuhun berenang nyusul ka imah. Cembag lah sih itu teh. Patas di imah cembag tanya. Sih mah cembag itu apa nyus? Tanya, imah we? Cembag sih nama. Apakah suka imah nanya? Astagfirullahaladzim. Pat poho. Loba ting pamikiran berenang. Ada kata teh ka non sih. Dan imah cok Omi teh poho teu kontrakan sieuna mah nyusul ka imah ka imah deh.
Duh, Pak RT, Pak RT. Teh angka imah kok yang diantar nyali imah Ciomi teh arek kontrak. Aduh. Tuh, jelema mana ka dieu geuningan nyusul. Assalamualaikum, Cok. Tadi ka imah ya, Cok? Oh, hampura, Cok, tuh. Tadi teh di desa. Lo bati ngobrol, liur. Pak RT tadi ka imah amprok jeung si Al. Cok si Al teh Pak RT mah cenah meuli kopi ka ditu. Duh. Tadi teh ka imah ya, Cok? Ka imah Pak RT. Amprok jeung si Al di ditu teh cenah. Mager naon di Pak RT nungguan Pak RT ieu tarik ka imah. Mau omih teh ya. Oh, tadi teh amprok jeung si Al mana ge. Nanya ke di kamar Pak RT cenah beli kopi. Ini ngopi nama di ditu di warung. Jadi ya ningali. Ya jadi. Aya tuh. Berarti mau saput tong. Ningali heula we nya. Ya sebodoh teh mah kumaha ceu lah. Mah sapunya ayu. Teu nyayu tinggal doang. Ayo ningali heula we nya. Ayo. Itu, Cok. Hari si udah ka mana teh ke tempat tempo? Ngilu jeung Amang, nak. Oh, ngilu jeung Amang, nak. Oh, Kamari disusul. Tadi Pak RT belok. Oh, nu imah ieu, Cok. Nu ieu tah. Oh. Oh, iya. Tah ieu teh arek ngabangun, kan anggeus. Ya. Hebat, Omi. Tah, kos kieu Pak RT. Waduh, dengan bara laki, Cok. Mantap Pelatak di kanan. Ieu ka jero heula tinggal yuk. Nah itu. Duh. Kos kieu mah, Cok. Asana mah budak mal betaheun ya. Iya, kudu bersihan heula loba eta tai kotok, loba ieu. Nya. Eta mah terserah Pak RT ari eta mangga. Nyalain yuk. Isi lila, Cok, tadi. Mas lila. Oh, ya pantes. Kos gini sih ya, Cok. Duh, aing. Cok. Waduh, ya mau bersihnya lila, ya masih gana teh, Cok. Da kayak nang kos kieu tadi bersihan meureunnan si Omi mah. Tuh bukan mah nanya pembantu atau kumaha. Aduh, ieu mah budak, nah kos kieu sigana mau betaheun ya kos kieu mah. Coba. Geus. Oke, baculah orang di imah yuk ngobrol ya. Ayo. Cuman nah deui lah nu rada resik atau kumaha kitu tah, Cok lah. Kos ieu mah sigana mah boro budak urang rada ream nya lah. Rasukan kap manggih dia nu saeutik ieu mah rada kurang ngeunaheun cenah teh. Sugan Comi na can mangkatnya RT. Sang tanyakeun deui coba. Barala deh, Cok. Barala. Rasaan teh aya hiji deui Pak RT. Aya keneh. Sugan itu mah rada ieu sugan. Urang tanyakeun coba nya. Heeh. Ayo.